Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak SD juara sadayana. Tepang deui sareng Bu Upi dina pangajaran Basa Sunda sareng lingkungan. Dinten ayeuna urang bade diajar mikanyaah tutuwuhan. Saat acan dimulai materi, Ibu bade nyanyikan heula hiji tembang judulna Kebon Abdi. Dangukeunnya hiji dua tilu, tinggal kebon abdi seueur ku kembang, aya nu bodas jeung aya nu beureum, unggal dinten dicebor sadaya, mawar melati endah sadayana. Tos tiasa aya teksnanya atanapi lirikna ku ibu tos diseratkeun. Hayu urang nyanyi deui sareng-sarangan yuk sakali deui. Hiji dua tilu, tinggal kebon abdi seueur ku kembang, aya nu bodas jeung aya nu beureum, unggal dinten dicebor sadaya, mawar melati endah sadayana. Yeay, tos nyanyi sasarengan. Tah ayeuna saatnya nyanyi, hayu urang regepkeun heula materi atanapi video nu bade ditampilkeun. Regepkeun nya. Tutuwuhan teh nyaeta makhluk anu diciptakeun ku Gusti Allah nu kedah urang jaga jeung pikanyaah. Mikanyaah tutuwuhan oge mangrupikeun ibadah. Kunaon sih urang teh kedah mikanyaah tutuwuhan? Sabab tutuwuhan teh gaduh seueur pisan mangpaatna kangge manusa. Contohna bisa jadi bahan katuangan, masihan udara bersih atanapi oksigen, tiasa nyegah banjir, jadi tempat ngiuhan, jeung sajabana. Kumaha nya cara mikanyaah tutuwuhan teh? Anu kahiji, dicebor atau disiram. Anu kadua, dipupuk. Anu katilu, teu ngarusak tutuwuhan. Hidup tenang teu? Rasul urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngawartosan ka urang yen sanes muslim anu melak tangkal oge henteu melak papelakan, teras tangkal atanapi papelakan eta teh didahar ku manuk, manusa atanapi sato bakal janten sedekah pikeun anjeunna. Hadis riwayat Bukhari sareng Muslim. Alhamdulillah, kumaha tos diregepkeun videona. Di materi nu tadi urang jadi terangnya manfaat tutuwuhan teh naon. Aya hadisna oge. Wah, berarti mulai ayeuna urang teh kedah mikanyaah tutuwuhan nu aya di sekitar urang. Ayeuna aya tugas nu kedah dikerjakeun ku hidup sadayana. Mangga dicek di map masing-masing dina lembar kerja Basa Sunda sareng lingkungan, dikerjakeunnya tong hilap di pasihan nami sareng kelas atanapi nomor absen masing-masing. Mung sakitu ti Bu Upi, hapunten bilih aya kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.